abdi senja Putri Veronica. Dina dinten ieu enjing ieu tepatna kaping 8 bulan September 2018 abdi sareng rencana abdi bade netelakeun kumaha kaayaan salah satu wisata nu aya di Kabupaten Sumedang tepatna di Kecamatan Pasir. Saat acara lebat urang kedah hayang marka Rahmaya helak praktis satu juta 25.000 per orang. Sapertos anu katingali ieu aya kafe anu katingali di Pangkal. Oke, rupi wahana permainan sapertos sasorodotan, sapertos aya ember tumpah. Seur deui anu sasorodotan oge aya nu pendek dugikeun ka anu jangkung. Aya nu peureuritan. Anu pendek dugikeun ka jangkung pisan. Sekali anu jangkung. Paling rendah, sapertos kaping paling pendek lah. Lain sajengkal handap. Sapertos suka tingali seueur cila-cila sareng seueur pemandangan anu katingalina endah. Sapertos hiasan-hiasan sapertos batu ieu dipulas janten indah katingalina. Sareng itu itu mangrupikeun sasorodotan paling jangkung nu aya di dieu. Nya atuh nya hoyong naek ka luhur nage kedah naek tangga. Susah naik lagi kan. Ibu eta napi bapak-bapak anu minat ka dieu mangga suntingan di daerah Pasek. Tiasa kartosna 25.000 per orang. Wonten ya soalnya sepuasna gitu biasa sadi dinten. Mung sakit musim abdi sareng rencangan abdi ka prihatur hatur nuhun tas ningalikeun